Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, acara salatuna merupakan acara pokok nyaeta pangaosan mangga urang sami-sami ngadahukeun kana naon rupi mau'izah hasanah anu dibeuris didugikeun ku pamirsa Syekhuna Al-Mukarram sesepuh Pondok Pesantren Al-Hasan kamantena waktos kalian kahormatan di hadirin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'da faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ilah manana al-ayah wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Para wargi kaum muslimin sidang pangaosan anu mulia langkung tipayun sabadana manjatkeun puji sareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, muji syukur kamantena rehna urang sadaya dina saat anu ieu dikersakeun tiasa kemperiung patepang rarai ngariung dina rangka pangaosan anu ditaalukeun sareng tasakkur bin nikmat anu paling ageng, yaitu ngalaksanakeun syariat Islam anu dikawitan ku bapa urang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oge urang panginten dumasar kana pidawuh mantena anit tabi millata Ibrahim hanifah. Mugi-mugi ieu waktos anu diangge urang sadayana dikawit tadi dibuka acara mauludan dugi kangke tutupna acara wargi-wargi kaum muslimin anu mulia yeriungan teh sing ageng manfaat, sing ageng barokah, jadi wasilah sae kangge urang sadayana dunia jaga di akhirat. Salamat di dunia, salamat jaga di akhirat. Urang tangtos panginten dipiwarang ku Gusti, berdoa di luluguan ku Rasul. Fahayyina Rabbana bisalam. Ya Allah, abdi sadaya hidupkan dengan keadaan selamat. Minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wikeun jaga di akhir Yuswa
dengan keadaan selamat. Mugi-mugi wargi anu hadir di dieu ku Allah dipanjangkeun yuswa bari sehat, diseueurkeun rezeki nu halal kangge bakal ibadah. Kalawan mugi-mugi wargi-wargi sadayana ieu riungan teh janten wasilah sae khususna kangge ujang anu bade di hitanan. Ya Allah, moga-moga sing janten doa anu dikabul ku Allah ti kawit tadi dugi ka nembe wargi-wargi sadayana ke dina sabada tuntas dihitan. Ya Allah, mugi-mugi sing enggal damang deui. Kalawan wargi-wargi sadayana ieu ujang teh ku Allah dipanjangkeun yuswana, diluhurkeun harkat darajatna, didamel jalmi anu bermartabat, berakhlakul karimah sesuai sareng anu dicontohkeun ku junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadihin niyah bada madkurah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punten birahaya wacana geuning dongeng nu teu kantenan. Rasulullah di kala maca Fatihah ida qara al-Fatihata, Nabi di mana maos Fatihah dina tungtung Fatihah Nabi nyaurkeun qala waladdallin, tungtungna Nabi nyebatkeun amin. Lacek sapendapat anu nyebatkeun teu kenging amin. Aya nu nyaurkeun kada alhamdulillah, di mana rumusna eta? Alhamdulillah mah di mana kenging nikmat. Tadi tas muludan di parab tuang, kedah nama mangga tuang alhamdulillah, eta mah Rasulullah amin. Tuang amin ulah alhamdulillah. Lapar ti tadi di piwaran tuang alhamdulillah. Kantanan papunduh ti hilir mah ye tasal da capek alhamdulillahnya anjigana. Tah ajaitun teh siga kitu nu mawi bermasalah teh urang di dieu teh kenging tergiur ku dongeng-dongeng anu teu kantenan. Siap urang berjuang memperjuangkeun agama. Upami alhamdulillah mah cenah ceuk aranjeunna wargi-wargi siga nu teu percaya. Upami amin teh, upami tas waladdallin amin, siga nu teu percaya ka pangeran. Lamun ka jelema mah cenah mudah-mudahan sing panjang umur kakara amin, sing ieu sing kerep mere cenah kitu Bu. Ya Allah, mudah-mudahan mitoha teh sing bageut teh eta kakara amin cenah. Ka pangeran amin mah siga nu teu percaya. Kada alhamdulillah asana we urang menembe Bu nguping tos aya kitu di dalam hati anu tas maca Fatihah waladdallin alhamdulillah laddallin alhamdulillah gitu kan. Asa teu pantes cenah masih nanya di mana sesatna. Itu kan tos menyalahi ketentuan Nabi. Sunnah itu perilaku yang dicontohkan oleh Nabi, di mana Nabi membaca Fatihah tutup qala waladdallin, Nabi nyaurkeun amin. Dikala salat Nabi maos Fatihah tamat Fatihah waladdallin, Nabi nyaurkeun amin.
Taeta urang teu kengeng dirobih, punten, ulah tergiur ku dongeng-dongeng nu teu kantenan. Mugi-mugi sing kiat iman sareng Islam. Aduh, salajengna punten, emut abdi ka jamaah haji. Alhamdulillah selamat. Jamaah anu ti urang dijajabkeun mung hiji panginten nu kakantun nu ti Sibalong pupus sabada hajian. Tos persiapan bade mulih panginten mugi-mugi ditampi hajina, iman Islamna, hajina kalawan sing mabrur. Mugi-mugi wargi-wargi anu tos selamat anjeunna tos siap bade ka dieu. Mudah-mudahan wargi-wargi sadayana disarengan ku kasalamatan Allah Subhanahu wa taala. Ku bimbingan anjeunna kalawan mugi sing dugi di kalemah cai tiasa ngariung di sareng urang. Musibah Bu, dongeng nu munga haji kirang-kirang mah. Aya nu dugi kakak teu kabujeng wuku karena telat mobil. Apa telat apa kumaha gitu. Wallahu alam. Taeta pangintenkeun doakeun mugi-mugi mah sing saralamet teh sadayana tiasa uidi kalemah cai. Wargi kaum muslimin anu berbahagia, salajengna nu paling pokok dina acara ieu keun nuhun we ka sadayana panginten anu parantos masihan di ngadedel. Jazakumullah khairan katsir fid dunya wal akhirah. Muga-muga panginten janten kasayaan kanggo aranjeuna. Oke, kanggo urang sadaya. Namanya teh asana cenah rek WD karaya anjeunna teh sambutanna teh. Bersyukur ka Allah. Ulah hura-hura syukuran nikmat anu paling ageng sekian tahun teu pernah ngalaman asup ka pintu ruji. Mun salah mah meureun asup ka ditu. Rakyat nu salah bisi teu terduga kada dihapunten. Insyaallah panginten bubarkeun sagala rupi kaaiban salah panginten sareng anu hubungan sareng masyarakat. Oke, mugi-mugi wargi kaum muslimin kasayaan anjeunna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, sing janten kiparat kana sagala rupi kalepatan anjeunna masyarakatna muga-muga wargi-wargi ketutup teh ulah aya naon-naon kada bersyukur ka Gusti. Malah cek Allah mah mun Rasulullah nyontokeun kan wargi-wargi sadayana upami urang kengeng nikmat sujud ka pangeran Allahu Akbar. Kedoprok ka sujud. Ta'ar itu adekeun kana bumi. Aoskeun doa ya sakuru 8 kali, ya mun'im sakali, ya sakur piraku teu apa sakur. Nah itu air zam-zamna bukan orang biasa nu ngetrok teh Jibril keluar cai ngaburial. Maka jam-jam itu disebut cai mukjizat. Cai malai dua anak benten kan. Orang masana sok poe ngaleut aqua mata. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqam. Tah bade mapagkeun ti Mekah bade ngaleut jam-jam apalkeun heula doana. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut qajor teh. Ngaleut jam-jam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa sifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu bisa jadi obat. Mali langkung daripada mineral tiasa mengobati ribuan rupi penyakit. Nah itu insya Allah tiasa ngobaran ngalanongan. Nah itu wargi-wargi insya Allah sifaan min kulli da'in wa saqam. Eta panginten adana di tengah-tengah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sanes alit ageng wargi-wargi. Wah, panungtungan hirup. Mugi-mugi ieu nu ngariung sing tiasa nyaba dugi ka dinya. Arfah, Muzdalifah, Mina sing tiasa kadampal.
urang hirup sateacana maot tiasa ngalaksanakeun wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, mulung batu, raska Mina, melontar Jumratul Aqabah, raska Mekah tawaf ifadah, sa'i, talul uidi ka Mina tiasa ngendong di Mina. Ari tasrik tanggal 11 melontar jumrah 3 jumrah, ula wusta Aqabah. Mugi-mugi sing dugi katiasa kalaksanakeun kun ngariung ieu. Wargi kaum muslimin anu berbahagia. Daya panginten ieu nu hitam sami. Sadayana ge ti Arab. Hitam itu nu ngawitan Nabiullah. Bapak urang sadaya Nabi Ibrahim, putra Azar. Nabi Ibrahim itu bapak jeung anak beda. Bapana tukang tapekong, tukang berhala. Anakna Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah itu di Arab. Kemudian Al-Qur'anul Karim diturunkan di tanah suci di Arab. Ditampi ku junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asana abdi mah teu pati panuju qolan Nabi mah. Qolan Nabi fil Qur'anil Karim. Masing seueur nu ngabelaan ge teu panuju. Karena beda kan ari sabda Nabi mah aya qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upami Al-Qur'an biasana ge di urang mah qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Itu Al-Qur'anul Karim. Anu ngawitan maka Qur'an itu kan disebut Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut Al-Furqan karena pamisah di antara hak jeung batal. Al-Qur'an bacaan. Al-Furqan itu yaitu pamisah di antara leres sareng teu leres. Itu Al-Qur'anul Karim. Malah ini nyebat mazhab Utsmani. Al-Qur'an itu dikope ku sahabat Nabi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah itu eta panginten teu panuju abdi mah punten. Al-Qur'an disebut qala Nabi, qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Nah itu wargi-wargi Allah itu anu berfirman. Kan upami di Allah berfirman, Nabi bersabda kan bahasana getos benten. Nah itu wargi-wargi. Wargi kaum muslimin anu mulia. Tahitan sami nuturkeun Quran, tumma auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim. Kan eta Quran miwarang Rasulullah harus mengikuti ajaran Ibrahim. Salah sahiji wahyu Allah anu diwahyukeun ka Nabi Ibrahim itu adalah khitan. Wahyu Allah anu diwahyukeun ka Nabi Ibrahim salah sahijina itu hitan. Hitan itu upami dipameget neuteuk kokocok. Nu mancrit kapayun. Upami istri yaitu natuan bidru. Bidru itu daging anu mentol. Ibu paraji matrangen ayana di luhureun parji. Upami murang kali kene sami siki sasawi. Anu pi apaleun mah ibu paraji. Ah RT ge cenah apal iraha tuang toong. Mal apal. Jeung sunat teh ge istri makan disumputkeun, orang lain tidak boleh tahu. Pamit mah di luar, didangkakeun di kursi cara pameget teu meunang. Istri mah buni-buni, upami pameget mah ditegrakeun. Nah itu khitan, tah eta kewajiban sepuh ka putra. Ulah diantep upami murang kali
malih saena pisan mah 7 linten tina sabada lahir. Tapi di urang mah beureum keneh. Urang mah di air-air setepeda hubungan hitan itu kataklid sareng ibadah. Pakuat pakaitna teh sareng salat hitan mah. Jadi kira-kira lamun eta budak ke geus dewasana cadu salat tong dikeureup. Da salat hitan mah sareng salat. Bade naon dikeureup ai moal salat. Geus we hina kawas Bonteng Suri. Pakuat pakait hitan itu sareng rubul ibadah. Karena salah sahijina gangguan ibadah itu yaitu nyana kokotor. Kokocop bisa nyaring kokotor anu kaluar ti lebet. Maka dikala nyepitan sok mendak paraji tantos ningali anu barodas keusik tina lebet kokocop murang kali eta teh teu kabersihan sesah nu meuli kada dipotong. Tah itu tah eta panginten upami murang kali keneh mau yo sunat nu prayogi panginten di bawah usia dewasa. Tapi ulai diantoskeun ka SMP mah komo istri mah. Geus SMP istri kakara dihitan. Kumaha? Wargi-wargi da mareugeuh jeung jigana lamun ku papuluh mah. Ngahitanan nu geus 15 tahun ka ditu mah. Sigana nu ngahitan nu bakal ngaleperna teh. Tah itu da gampil ngaleper ningali nu kararitu mah. Da itu wargi-wargi. Tah eta panginten tos we urang mah sae alit keneh. Istri makan tenan, muli lahir wargi-wargi sadayana enggal khitanan. Tah eta punten salah sawios syariat Islam itu hitan. Ulah dianggap teu prayogi. Dan teu kedah naon-naon ngabuntungan putra nu sunatna akekah. Upami tami ku eka. Upami aya akekah. Akekah itu kanggo nebus murang kali. Supados ke di akhir ibu ramana kenging syafaat nu janten putra. Ditebus, dimerdekakeun. Ku mencit 1. Pameget 2, istri 1. Irit teh istri mah. Tapi ai warisan mah teh sok rada ngacacang istri teh. Lalaki 2 kotak, istri 1 kotak. Wah, mah teu lieur. Lamun pas bagian khitan kudu mencit domah hiji mah rada ringan. Tah itu. Tah eta panginten nu mawi khitan istri pameget itu benten. Tah eta panginten nu mawi kedah di khitan sami. Tah itu sapertos pameget. Mung carana panginten pameget mah dipotong kokocop tanapi di urang mah digunting panginten pas dijahit. Tah itu insyaallah ngecelak darah putra dikala dihitan eta jantan hampura ti Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat beristighfar kajami anu rela ngalaksanakeun syariat Islam. Zukut nyuhunkeun pangampura kanggo ibu ramana nu ngahitanan. Teu aya rame-rame teh aya. Ieu mah dihias teh sanes ngabahagiakeun nu bade dihitan, ngabahagiakeun wargi. Ngarah jongjon tuang. Tah eta panginten ngarah raos, ngarah siga hajat. Da salaresna mah ieu mah sibut mah teu tiasa dianggo tuang gitu, Bu. Henteu insyaallah. Wargi-wargi ieu mah ngabingahkeun tamu. Insyaallah aya ganjaran ngabungahkeun tamu, kan tenan. Di akhir jagat teh aya surga itu ada yang disebut Darul Faroh. Darul Faroh itu eusina nu bakal ngeusian itu jalmi anu tukang ngabungahkeun batur di kala hirup. Tah eta panginten insyaallah wargi-wargi. Tah eta panginten wargi kaum muslimin anu berbahagia. Insyaallah ieu panginten pengorbanan anu dikorbankeun ku anjeunna diri kumaha anu ikhlas.
pamugi Allah enggal ngagentosan naon rupi pengorbanan anu dikorbankeun digentos ku Allah ku kasayaan pahala anu berlipat ganda di akhir kenging kabinga maliti ayeuna keneh di dunia jamin tukang ngabungakeun batur pasti bakal papangijeng bunga wargi-wargi keur mah urang mah kapan diwara tiap sonten ge sa nu kudu menta dihampura sa nu kudu panyuhunkeun hampura hiji diri urang sok wirid Allah astagfirullahaladzim li kadua inung bapa wali-wali daya teras sahabat inung bapa teras karabat tah upami urang nyebat wa qorobatina ada hati buruk doa itu bakal dicabut ku Allah bacaan itu bisa jadi laknat. Nah itu ashabina sahabat, nah itu qorobatina astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya margi urang sebagai anak nu dikantunkeun ku putra wajib hukumna nyambungkeun sobat inung bapa urang kawawuhan bapak keur hirup teh sa kedah diteraskeun ku putra teu ditepangan doakeun tos teu aya tuluy karabat sing sae ta anu disebatan tadi eta teh ulah aya anu kagedor kumaha anu teu alus wargi-wargi kedah sae lahir sae batin dan nu riweuh mah nu paling berbahaya mah kapungkurkan mukmin munafik numawi aya wargi-wargi sadayana ayat innal munafiqina fid darkil asfal orang-orang munafik itu ku Allah ke bakal ditempatkan di tempat anu paling amat sangat bawah nu kumaha anu munafik ya Rasulullah nah itu wargi-wargi wazuhu huluwun wajahnya itu manis wa qalbuhu kal asad hatinya seperti macan luarnya manis batinnya seperti macan itu adalah orang-orang munafik dugi ka korban kan keluarga Rasulullah siapa itu korban semua putu Hasan Husain yang satu diracun disuguhan dibagiakeun anu hiji dipotong kepalana teu curiga naonan dan ningali lahir jalmi mah dibobodo ti Madinah bade didamel gubernur di Turki ternyata di Karbala dibunuh diparak heula sateacana dipotong kepala tadi pasian tuang, tadi pasian leut. Kunaon mios ti Madinah karena anu nyanak saurna sae. Wazulubun wajahnya manis, hatinya seperti macan. Maka dosa anu moal dihampura ku Allah itu salah sahijina itu munafik. Sok salat, puasa hilang semua. Nah itu wargi-wargi numawi insyaallah wargi kaum muslimin anu berbahagia urang mugi-mugi ku Allah didamel mukmin saleh jami mukmin anu sae bade naon ajol-ajolan daek ka itu ka dieu masih urang memiliki batin urang anu teu sae diwarah tiap sonten sabada salat wiridan wargi-wargi sadayana li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya wali masyaikhina malah wal ikhwanina sadik wali jami'il muslimina wal mus al ahya'i minhum muhirup numaut nyun panyuhunkeun hampura kusadayana abdi mah tara wiridan tara
tara micen nu eta diaos we. Ya Allah kantenan upami putri Rasulullah maka Siti Fatimah ngaduakeun jelema teh disebutan atuh. Hiji-hijina tetangga teh disebatan. Gusti eta jalmi teh dosa teh ku bodona ampura ya Allah. Gusti ieu jelema teh sangsara ya Allah pasihan rezeki nu seueur halal anu bin anu supaya bisa ibadah ka Gusti. Itu wargi-wargi. Karena orang Arab kaya biasa. Orang Arab. Nah itu wargi-wargi sadayana. Nah Rasul anu disebut ku jelema. Nah itu sederhana teh kan ribuan atuh ontana ge. Mal disebut sangsara Bu, tiap kurban nyalukan Sayyidina Umar mah. Ya Amirul Mukminin, kadieu. Bisi rakyat anu hayang kurban teu bogaan keur kurban ditanyakeun kana tukang ngurus onta kami. Kop onta kami. Cing kira-kira di desa Darawati anu pangbeungarna aya bulan haji nu mapai? Taya Bu. Moal sekelas Nabi. Maka Nabi mah ku Allah dicap rahmatan lil alamin. Mar bisi rakyat teu kuat kurban kop onta kami tuh. Eta panginten wargi sadaya. Numawi insyaallah wargi kaum muslimin anu berbahagia. Muga-muga urang panginten kahoyong madugi katiasa ngurbanan keluarga-keluarga. Sabumi bisa kurban. Dalamun ngemut mada teu kedah seueur kurban mah hiji-hiji we. Henteu teu kudu 10. Hiji sato hiji nu kurban. Aya nu hiji bisa 7 sapi muning. Nah itu ai me tujuaneun mah ti mana rumusna. Ieu mah cara nu fitrah eta mah zaman baheula geuning. Saboboko saimah-imaheun cenah ajengan abdi teh. Tuh kayak 3 kilo meureun. Batur saimana teh tujuan. Da eta panginten ulah domba hiji jalmi. Kalau sapi ya sapi hiji terus panginten 7 jalmi. Tapi sapi anu sae. Ai sapi anu sukuna sagede embe mah teu bisa. Da ulah nu kuru kan. Aturan kurban itu lah nu kuru, tekeng nu pincang. Nah itu kedah nu gemuk, nu aya gajihan. Kurban teh. Kinten-kinten can gajihan mah kuput teh heula. Tahun isuk anterkeun ka dieu. Tah can geus mimit ya yang dibere cicing. Can ngajaran mere ulah sok waka protes. Pabarian teuing. Nah itu wargi-wargi. Punten putra uah kapungkur wasamini uah ngobrol kabdi bari nyurulung ci socana teh. Mantu Warubahi panginten Kang Rubahi. Kanangna di ditu dibijilkeun ti peuting geus nganiatan meureun ati dina manah anjeunna bade kurban ka dieu leupas ngajleng ti kanang. Di udag teh tuluy gopek kaburuan abdi. Keur anyar ti abdi tah jigana hayang kurban kalahasan mah kudu lompat mena jigana. Ya arek lepas me. Terus Mang Ojo sieun katemong ku jelema hayang kadahar ku santri basana teh. Jalanna teh ka ditu ka pojok. Dati pasir itu tuh. Wargi-wargi teh hawuan. Pas di ditu lepas. Di udah teh tuluy ngerti ka dieu. Apaleun tas sato. Nai jelema jadi lolong teh. Sato mah apaleun. Batin eta jelema bade kurban ka dieu. Padahal lain keur abdi meureun ku abdi meureun ceuk sato teh kudu pangbejakeun ka pangeran. Nah itu. Wargi-wargi punten da sanes mayor kurban mah. Ek mayor mah hari-hari biasa we atuh. Eta mah kan siap-siap mempersiapkan kendaraan kanggo jaga di yaumul akhir. Nah itu wargi-wargi insyaallah. Tah rutina mah kitu panginten wargi kaum muslimin anu berbahagia. Kade
hubungan hitan itu sareng sholat. Hubungan hitan itu sareng sholat. Sholat kudu ngaji. Sholat aturanana nuti Nabi yaitu tak teh kudu tepung. Lah punten sawu di Arab pembade sholat. Supu pakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Salat jami'ah. Diumumkeun heula. Ngalempengkeun jajaran ukuranana tak-tak. Upami tak-tak jeung tak-tak nu salat tos lurus itu salat. Karena jajaran lurus itu wargi-wargi malaikat. Kadua tepung. Sanes jarak 3 meter. Setan hideung, belis nu hideung teh nyelapna jajaran. Mun adek Nabi nyarios ka sahabat, melihat orang yang salat, tidak ada setan yang masuk dalam jajaran. Saya numawi pangarsa almarhum Pak Keji Sakfarid. Wargi-wargi upami salat teh tunggal tinggal tara beranya nama. Tapi ku paningali teh sieun upami ajengan Malik pasti aya nu dibenerkeun. Geus ngarti jelema teh. Ayeuna mah ku isyarat kitu ku ngadongeng ge teh diguguk. Sieun atuh ningali tos ningal ka pengker lurus. Jadi nu salat teh silih pencet. Tah itu kudu ngaluruskeun jajaran. Oh teu lempeng tah luruskeun. Pedah ningal henteu lempengkeun heula salat teh. Kabur jelema ayeuna mah. Aing mah cenah malwa ka salat can sia can eureun tina imam teh. Gelo jelema. Tah eta punten-punten. Tah itu wargi-wargi salat, belajar agama, ngaji. Abdi ge anak da di pasantren keun duka bisa henteu nama. Disakolakeun karena doa kolot baheula kan. Sing jadi anak anu guna di agama, guna di negara, guna di bangsa. Berguna kanggo agama, negara, bangsa. Almarhum tara lepot ti kitu doana. Emut di kala reuni ada rektor di UGM Uya Abdas ngepak sirah. Tah ieu heran sirah teh aya murid pinter Isak. Tah itu wargi-wargi. Jadi lamun aya murid pinter teh murah bulu dosen teh. Urang mah guruna ge teu fungsi murah, bulu baok tigana. Bulu baok wargi-wargi. Tah eta panginten numawi insyaallah kadah pasantrenkeun budak. Kan doana ge geus salah meureun sakola teh pasantren mah. Berguna bagi agama, negara dan bangsa. Agama heula kan. Guna di agama cekolot mah, guna di negara, guna di bangsa. Bisa mencetak Indonesia baldah thayyibah warrabbun ghafur. Yakin harus diisi oleh orang-orang yang berpengetahuan agama, berpengetahuan negara. Aduh, ayeuna mah geuning seueur teh sakola ge aya pepelakan mah YouTube, Bu. Dahan manggu mah eta bumbuahan dipelengkungkeun digemuk kuno geuning bisa baut baruahan teh rek. Tangkal kalapa buahna jadi samangka. Tah eta kakawasaan Allah upami itu laras. Tah itu wargi-wargi numawi insyaallah mugi-mugi ujang teh sing janten jalmi anu saleh. Wirid anu kedah dicanak ngarahirup ku Allah dicukupkeun sekap aoskeun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tah eta panginten rupina mah sanes teu ieu teh abdi maos ka wargi sadaya. Di parabeula keresek tos nyampak payuneun geus ieu mah bilih hilali kumaha lamun tamat nunutan ke keresek kalangkung batur saiman bakar ribut teh teu milu-muludan cenah manehna teh meureun teh
Nah itu dagang tuh lain gening curiga. Kayak gitu mah ya keresek kayak saksi mati. Tah bebenangan dek milo muludan teh. Teh nyimpang kagegewok dek teh kitu geus kolot. Nah itu wargi-wargi teu sumpang simpang. Hatur nuhun apunten. Mugi-mugi panginten ieu anu kagungan maksad ku Allah dirahmat. Diampuni kalawan mugi-mugi ujang sing sae nasib janten jalmi anu berguna kanggo agama negara sareng bangsa. Mali kaoyong mah pinanggi sareng kabinga. Abdi panginten sanes hiji dua anu dijajabkeun ku abdi jadi jelema baleunghar. Bingah. Bujeng-bujeng ngarasa teh suka bunga. Wargi-wargi nganyang nu kantos dianter-anterkeun diduhakeun ku abdi. Alhamdulillah wargi-wargi bingah. Henteu teu lieur sirah. Beda ningali cor batur beda balik jadi puyeng henteu. Tah itu wargi-wargi. Henteu sok aya sapali mah batur mangul kursi urang teu molor. Asa teh kahulu-hulu. Wargi-wargi teh panginten henteu bingah bahagia. Wargi-wargi keun teu ngiring muang oge sakapeung da sakapeung masuk kabagean. Alhamdulillah wargi-wargi sadayana. Apuntenna sanes menggurui mun teh mah aya anu teh saena eta mah yakin panginten kalepasan abdi. Manis sigah pisan anu nganggap teh sae kasadaya. Padahal buah-buah anu bakal payun lebet ka surga mah wargi anu bakal ngariung. Ulah ditinggalkeun abdi ka surga mah. Jaga tungtun pun tangan abdi tingalian wargi-wargi bilih teu aya. Tah itu di neraka kojayan tiasa ku sobat. Tah itu wargi-wargi tetap panginten ieu punten ieu mah ku kamalinaan we ku rasa wawuh. Ayo janten nyeplos sapalih dongeng teh apuntenna kalawan mugi-mugi sing manfaat sing barokah cepeng we balik teh. Naon ieu kuing dikeureup teu salat. Eta we panginten teu daek salat. Margi nyuhunkeun arkat darajat nu luhur di salat. Mohon rezeki yang banyak dalam salat sudah ada. Lamun jelema teh salat pangi jeung dunya bakal leungit. Salat warfani warzuqni wadini cukup bacaan di salat itu. Malah kalau kita mohon pertolongan kepada Allah dengan salat caket kana diijabah. Karena bacaan doa dalam salat caket sareng diijabah. Al-Qur'an dibaca di lebet salat nilainya tidak sama dengan membaca Al-Qur'an di luar salat. Eta panginten nu mawi muga-muga sing janten ahlus salat sadayana. Adanallah wa iyyakum ajmain. Berdoa sareng mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bab abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bab abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pamirsa Sayyidina Mukarram anu parantos ngadugikeun tausiah dari orang sadayana pamugi anu anu parantos ngadugikeun komentarna ageng manfaatna kana urang sadayana sing ranceun ilmu kana urang kalau biasa ngamalkeunana. Bapak-bapak Ibu hadirin pada hadirat rahimakumullah.
mulai doa parantos sasarengan anu pamungkas mangga orang tutup wae di acara ku ngawaskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi